Teu karasanya rek nicek bulan puasa deui euy. Nya nyamang kekarasanya tereh mararencit deui. Idul Fitri belagu lain Idul Adha. Bade dipencit ku Abi. Menihem. Karena akan datang masa Ramadan, maafkan segala kesalahan saya ya. Maafkan yang sabadag-badagnya. Hampura oge urangnya rumah sasok loba heureuy euy. Ai abi mah dalit kene can gaduh dosa merenya. Beungeut sia Wahyu ah. Wahyu Bajra ngaran uing mah. Enggeus satu karek ge silih hampura. Makan yang banyak Bajra. Pas Ramadan mah anda kagak dapat makan pas alam caang. Oma tuh lamun ningali cucunguk ulah dianggap korma. Menihem. Rek mudik moal mang tahun ayeuna. Moal uing mah da. Moal mudik soalnya ada naon atuh eta teh? Nya meni pupuiran kitu. Jalma atawa apa ya? Asa jangar saya mandangna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar umat-umat? Wios anak ngiring ngarewong. Sanes bade mencit. Ieu we pencit atuh. Ieu tes telan Arab, tapi beungeut teu support Arabik. Tefangkeun nama anak Koid. Koid. Tuh, tinu ngaran ge geus moal balik. Atuh paeh Koid mah. Koid itu artinya lain faeh, tapi faming fin. Wah, mantap. Pemimpin naon? Faming fin faeh. Anjay, mabar. Moal Arab gundul mah ye teh. Asli orang Arab. Ana lahir di Garut, gede di Fangkuan ibu. Kumaha maneh we onta ah. Ente bahlul bocah berem, sungut anda kotor. Balik atuh ditanya teh. Anak ge sarua orang dia ngan lila gawe di Arab. Tah, ayeuna ane uwi heula hoyong lebaran heula di lembur. Pas ka lembur panggih jeung antum-antum anu teu palaruguh. Sia nu teu paruguh mah datang-datang muir juga gangsing. Ya udah, anak mau silaturahmi dulu ke tetangga yang lain. Sekalian minta dahar ana lapar, masyaallah. Kasadayana ana bade lanjut muir kanu sanes. Manawi antum bade sedekah ongkos ka ana? Sok init ke head ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada saja ya. Malah kedatangan jalma jangar. Teuing urang mah curiga teroris euy. Teroris di mana? Satu ningali bom ngadon mawa kesusah we.